anu mana atas irodahna, anu mana atas izina, anu mana atas kersana urang biasa nyanyikan ieu masjid majlis kan hiji dina raraga haul Bapak Haji Matsadi anu nomor kedua dalam rangka haul Ibu Ernawati bin Bapak Haji Aceh anu nomor kedua di naraga pengajian rumah santri selawat beserta salam semoga selalu tercurah, tercucur, terpocor kapan tindak urang sadaya yakni Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para warga-wargina sahabat tabi'in oge urang Islam umatna senantiasa mendapatkan atas kini kacucuran rahmati Allah subhanahu wa ta'ala oge mudah-mudahan ini syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Primados sarasna kan tadi tos disampaikan ya. Atur nuhun ucapan atur nuhun. Tapi memang lebih memperkuat bahasa satrima nauk dan gunanya. Jadi mempertajam, memperkuat gitulah. Anu kahiji ngaturkeun nuhun. Rebu-rebu nuhun laksana kegembiraan. Rehna para al-mukarram parantos tiasa lumpingan ngadongkapan ngadatangan ka ieu tempat ataupun panitia majlis mudah-mudahan atas dongkapna para al-mukarram sadayana sing dibalas ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu satrasna pribados mewakili daripada atas nama Sohibul Bed nyuhunkeun dihapunten menawi dongkapna para al-mukarram pribados ieu nyuhunkeun dihapunten menawi kurang tata kurang titi cara penjemputanana oge fasilitas atau tempatna oge subuh tamuna jeung lain saja tidak sakali di atas nama keluarga Bapak Haji Matsadi Bapak Haji Matsadi nyuhunkeun dihapunten para al-mukarram sadayana anu kupribados mimpi kahormat anu salajengna nyuhunkeun doana keluarga Bapak Haji Matsadi mudah-mudahan selalu mengingat naon-naon pengorbanan atau usaha perjuangan Abah Haji Matsadi harus dipasihkeun ka anjeunna mudah-mudahan sing selalu ingat dina kabaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu satrasna nyuhunkeun doana deui mudah-mudahan keluarga besar Abah Haji Matsadi dina rumah tanggana atanapi dina keluargana mudah-mudahan sing selalu dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke mudah-mudahan sing dijadikeun keluargaan sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu satrasna mudah-mudahan keluarga Abah Haji Matsadi sing selalu disehatkeun, dipanjangkeun umurna, diberikan rezeki guna ta'aruf dan Allah, guna ibadah Allah subhanahu wa ta'ala, guna pikeun lantaran ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Oke mudah-mudahan urang sadaya ngadoakeun mudah-mudahan sing
dipanjangkan umur, diberikan rezeki, guna ta'abudan ilallah, guna ibadah, guna pinter ibadah Allah Subhanahu wa taala. Panginten atas nama keluarga sakalian nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.